Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim al-Wasiyas qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji sinareng syukur kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat sinareng salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjunan alam. Nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, para sahabatna, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Pamudah-mudahan ngengingkeun syafaat anjeunna, amin ya rabbal alamin. Dipayun sejangah haturkeun nuhun ka pengatur waktu pangjajab acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadresan anu dicandak tina kitab Fathul Qorib atanapi Hasyiah Bajuri, anu mana dina kasempatan ieu hancana kantun pasal pangbatalan wudu. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi nawaqidil wudu'i. Dina ieu pasal teh rek nyarioskeun perkara-perkara anu mantak ngabatalkeun kana wudu. Tos lidik merenya. Dina sapinah pangbatalan wudu aya sabaraha ti payun? Acan koneknya, acan nyambung ya teh area. Dina sapinah baheula pangbatalan wudu teh aya 4 atos ti payun. Dina Riyadul Badi'ah pangbatalan wudu oge sami aya 4. Ta ayeuna di dieu dina kitab Fathul Qorib atanapi Bajuri pangbatalan wudu teh aya 5. Ngan 5 teh sanes berarti nambahan, ngan benten cara penyebutanana wungkul. Jiga dina rukun salat aya nu nyebatkeun 17, aya oge nu nyebatkeun oh terangna nu 17 wungkul tos atuh. Yos poek ge kadangu suara makannya. Dina pangbatalan wudu anu dicandak tina kitab Fathul Qorib atanapi Bajuri ieu teh sadayana aya 5. Tos wios poek ge. Ieu anu 5 atawa pangbatalan wudu teh eta teh diakibatkeun ku leungitna hadas, disebabkeun ku ayana hadas. Sabab ti payun hadas teh aya 2. Hiji aya hadas leutik, 2 aya hadas gede. Alit ageung nya, leutik gede di dieu mah.
Ari hadas leutik nyaeta perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Hadas gede mah perkara anu ngawajibkeun kana adus. Tadi dieu mah bade nyarioskeun perkara anu ngawajibkeun kana wudu. Sadayana teh aya 5. Mana anu 5 teh? Seratkeun dina emutan. Hiji, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayil kubuli waduburi. Nomor kahijina nyaeta aya anu kaluar tina salah sahijina palawangan 2. Wios teh ningali ka dieu ge bari bayangkeun nya bahwa di jalmi anu sok kaluar kotoran eta teh aya 2 liang teh nya. Kotoran najis maksudna. Hiji aya nu disebat kubul palawangan payun. 2 aya nu disebat dubur palawangan tukang. Maksudna palawangan payun teh lain berarti dihareup tapi belah hareup. Palawangan tukang ge sanes berarti di tukang tapi belah tukang. Da dina bukti nama eta teh hampir di mana hampir di hanap gitu nya. Palawangan tukang belah hanap, palawangan hareup oge belah hanap. Komo palawangan hareupna lamun aya di istri nya belah hanap eta teh. Straskeun. Aya nu kaluarna teh min mutawaddiin hayyin. Ti jalma anu boga wudu bari eta jalma na teh hirup. Berarti aya bahasa batal wudu teh hiji ti jalma anu boga wudu. Atuh nu teu boga wudu mah sanajan kaluar bret-bretan tina palawangan tukang maka wuduna henteu batal. Da wuduna oge henteu boga teu wudu nya. Teu batal teh da teu wudu. Jalma boga wudu aya nu kaluar ti salah sahijina palawangan 2 eta teh batal. Bari eta anu ngaluarkeunana teh nu gaduh palawanganana hayyin anu hirup. Berarti lamun nu maot mah jiga mayit. Lamun ieu mah lamunnya aya mayit geus diwuduan tuluy hitut. Lamun ieu mah da salami ieu can aya nya. Lamun aya mayit geus diwuduan tuluy hitut eta teh teu batal wuduna nya. Naon sababna? Henteu hirup da batal wudu sote lamun teh mah min mutawaddiin hayyin. Lamun jalma na hirup.